Soklah abang aidinan ka hidup. Tapi wayahna jam 11 penting kudu geus balik. Lain ku naon, hidup teh awewe ya. Ti heula pernah aya kajadian hidup ge apa meureun. Anu pas belokan nu rek astanakeun. Di dinya aya wanoja balik penting. Aya nu nandasa hipeh dinya pisan. Anu pas kebon jambu tah. Cek bah omay ngabejaan ka budakna lamun erek lalajo wayang wayahna balikna engke jam 11 peuting. Nyato abah pamik kitu mah iting ke wayahna teh 11. Teteh teu tiasa pada wengian deui abah tuh teu kumaha. Ngiting ngadon menta keringanan ti bapana. Teu bisa. Lamun hidup leuwih balik nanti jam 11 peuting. Ku abah bakal dicaram ulah keluar peuting deui. Ya reungegeun nya. Budak abah nyata hidup teh loba nu mikaresep. Hidup ge apa meureun? Aya nu ngalandi cenah si bentang. Ka hidup teh. Boh anu geus rumah tangga, komo anu encan rumah tangga mah. Padang di mikaresep ka hidup teh. Kasih Jon loba anu nyeuceup tah. Ingan apa hidup ge. Pokona mah abah mah teu dek nyaho. Lamun teu balik jam 11 peuting geus eueuh deui abah ngidinan hidup keluar peuting-peuting. Rek naon oge. Rek ka warung atau rek ka mana oge. Teu abah mah ngidinan. Kecuali mun balikna jam 11 peuting sok berarti hidup teh budak anu taat bakti ka kolot. Kitu cek abah omay. Mama tahan deui kana jadi budakna. Ngadenge omongan bapana kos kitu iting teh tungtung nama. Unggek kana cariosan nu jadi bapana. Nuhun abah. Tuh Pak iting bade ditium heula. Ada kerap deui tos bade ka dieu cigana teh. Cek nyiting bari tuluy maena teh ngaleos ninggalkeun porsi nu aya hareupeun bapana. Balik deui ka anggon rek make tiung. Teu kungsi lila sanggeus aya kana 10 detik si ting ngaleos ka anggonna rek ditung heula. Aya nu kakatrok kana panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rampes. Sok, buka jang ijonnya. Cek bah, omay. Ngomong kanu ngatrok kana pantona. Mohon abah. Sok buka jang. Kalau terak pantot tadi dibuka. Bre. Si Jon jeung si Imik baturna nyiting. Geus ting kurunyung nyampeurang ka nyiting. Erek lalajo wayang teh nyajangnya. Dalang geus koswara. Abah ge resep ka eta teh. Tapi ku sabab abah teu pati sehat ieu teh rada asup angin abah mah. Teu bisa lalajo. Tapi wayahna nya engke baikna jam 11 peuting. Hidup duaan erek lalajo nepikeun ka jam sabra terserah bebas. Tapi budak abah kudu sina balik jam 11 peuting. Paling peutingna. Nyai Jon. Mik. Cek bah omay. Ngomat-omatan ka si Jon jeung Imik. Mohon abah. Engke tabuh 11 pasti abdi ngawihkeun deui.
nyeting ka dieu. Nuhun abah tadi oge da sawar mage di orang teh uina teh bos 11-an da tadi teh. Nyimik oge ngomong ka Abah Omay. Ade atuh kitu mah. Nah, kadenya ulah ngaliwat jalanan anu sepi. Teangan we jelema aya nu lampreng palewat dinya. Penting malam Jumat di ieu teh lah. Cenah mah aya lah anu di tanda sate geuningan pas belokan kuburan teh astana. Eta anu di tanda sate cenah makarayangan eta teh. Cek Bah Omay ngomong semunying seunan kasih Ijon jeung si Mik. Nya Bah saurna teh beda duka atuh Ijon teh teu pernah mendak eta anu sasauran eta teh. Cenah mah marian anu tos nandasana eta teh Bah. Nuhun mah da Mik oge da saur si mah teh kade hidup mah cenah ieu orangan. Nah meni kitu pisan si mah teh meni geus nyaho budak teh borangan make jeung isiunan we. Nya kitu teh berarti eta teh kalau teh omat-omatan. Kayak duaan ulah balik teh penting teuing kayaknya atuh. Can ge beres Bah Omay ngomong ka Ijon jeung si Mik. Guru nyung nyeting teh geus kaluar deui teu ngawan nyamperkeun ka dua babaturanna. Bah, iting angkat heula atuh nya Bahnya. Cek nyiting bari suntangan kana jadi bapana. Sarua kabogohana nyiting si Ijon oge nyimik suntangan oge ka Abah Omay. Tas kitu pamitan bra hararindit nguru ka tempat acara pagelaran wayang nu aya di balai desa. Bral miang anu tiluan teh sajajalaneun bari sakapeung silih ocon karunem catur ngobrol ngaler kidul kaditu ka dieu. Sakapeung oge kadang melok obrolan teh kana ngeunaan anu ditandasa di pas belokan anu rek ka astana. Nah cenah nih di dieu teh anu di tandasa teh di dieu cenah. Cek si Ijon nunjukkeun curugna kabeh tempat di mana awewe anu ditandasa ku begal teh dina kaayaan di kasediheuna. Nyiting pupuridingan pupuringkakan sanggeus ku kabogohana si Ijon disebutkeun kaos kitu. Komo si Mik mah bari rada ngagebug ka si Ijon ngomong teh dijaga ulah sombra kitu cenah. Cek si Mik sarua nyiting oge ngomongna teh kaos kitu. Lain ieu mah nya cenah mah makarayangan tah. Tapi tenang weh da mah ento ieu ento borangan moal mun manggi sangharupan ku mah. Cek si Ijon semua dagul ngomong kaos kitu teh. Ulah sombra kitu iya si Ijon mah kitu wae meni geus nyaho ieu teh duaan teh barorangan adon nyingsieunan kaos kitu urang rada ngagidi ieu. Cek si Nyimik
mana teh nyakelan leungeunna nyiting rada ngagidik lumpang ninggalkeun si Ijon anu keur seserian nyingsieunan si Imik jeung nyiting. Telila nepi anu tiluan teh ka tempat anu dituju nyaeta acara wayang teh. Loba eta mah nu lalajo teh. Eta acara wayang teh. Untung nama breh kapanggih aya tempat anu rada lega teu pati heureun ku tangtung. Nah eta teh tempat teh handapeun tangkal asem. Jaba rada nanjak tapi ngeunaheun jang nempo kana acara wayang teh. Katempo jelas pisan si dalang oge pas si dalang ngomong nage kadenge pisan di eta tempat teh. Nah iya bener, iya tempat VIP ya. Nah itu mah make jeung didinya dihareup para jaba pasedak-sedek deh. Nyanya. Nah, apa dah kan ngeunaheun nya? Cek nyiting nyelumairan ngomong ka si Ijon. Nyanya. Aneh dah. Mun urang mah teu hayang sesedak-sedak kitu ih. Bisa aya nu cunihin nyawakan aing duit teh hararayang. Cek Imik oge sarua milu ngomong kaduaan eta. Jo dilalajoanan acara wayang teh. Jam geus nunjukkeun jam 10 peuting. Anu keur lalajo wayang beuki loba. Tapi eueuh anu ngadareuketan ka tiluan eta si Ijon si Imik oge nyiting. Ngadon di hareupeun panggung. Ngabebelaan pasedak-sedek kaheurin-heurin. Sakapeung mah si Ijon teh gogodeg kanu karek datang ngalajo. Nah eta meuni ngabebelaan narangtung teh meuni kawas nu pasedak-sedak kitu deh. Padahal mah ieu aya loba keneh nu lega. Naon make jeung pasedak kitu. Sarua nyiting ge sakapeung tutunjuk anu karek datang. Mani eueuh nu daek mencar gitu. Ngadon ngarumpul di pas hareupeun panggung. Komo nyimik mah sarwana tutunjuk anu karek datang teh. Uleuh itu meuni kitu, uleuh itu meuni kieu. Aya nu mawa orok. Teu tiriseun kitunya cenah. Cek Imik ngomong ka si Ijon oge ka nyiting. Sarelek jam teh. Tungtung nama geus pas pisan jam 11 kurang 10 menit. Tekung silila nyiting teu nanyakeun kanu jadi kabogohna si Ijon. Jam sabaraha ayeuna nya? Cek nyiting nanya ka si Ijon. Jam 10 kurang jam 11 kirang 10 menit. Nyi. No kumaha? Ada wae ayeuna ayo. Cek si Ijon. Eta Mik mane arek balik oge ayeuna? Si Ijon oge nanya deui. Nanya oge ka si Imik. Nya tuh balik. Ayo mararane duaan balik urang sorangan. Wan wow aja bae. Naon? Sarua tuh. Ya bagus kerasa tiris kieu deh. Balik.
anu lalajo gayang teh ijon nyeting ngajang imik teh tungtung nama senajan ngala rasa lebar karena lalajoanan ku sabab acan beres lebih senama mun beres teh nepikeun ka jam 3 subuh paratna teh tapi ku sabab nyeting sedih omat-omatan kuno jadi bapana lamun teu diguguk pasti tangtu ka diri manehna bakal beunang pangcarik anu bakal rongkah oge mah bisa keluar deui ti peuting sarwana nyimik oge geus diomat-omatan kuno jadi indukna kudu geura balik lamun babaturan geus baralik kitu lah cek indungna si imik oge antuk nama nu tiluan teh ngaleos ninggalkeun eta patempatan di Balai RW tempat acara pagelaran wayang bari leumpang kitu teh bari gunem catur supaya meh ngahaneutkeun dina kayaan cuaca keur tirisna teh meh teu karasa tiris teuing nya tadi teh nya asa aneh da nyi pan urang-urang teh nya lalajo teh nya loba ieu teh nya lalajo teh nah eueuh kitu nu daek ngadeuketan ka urang-urang kitu nya ngadon ngalarumpuh eta duh ngabebelaan hareupeun panggung ai urang mah ngeunah kitu pas nempo teh ka panggung teh teu kahalangan teu kudu masa sedak sok coba itu mah malahan mah nu karek datang oge kitu kan ngadon ngabebelaan pas sedak meni pasti hareudang eta tah cek si John ngomong kayak duaan ka nyeting jeung ka ini nya aneh teh eta teh kunaon kitu nya beut mending ngabebelaan pas sedak nya bae teh budak leutik anu mau budak leutik tah cek si imik ngomong pas gitu eta ge tadi teh sok atuh aneh we nah kitu kudu mending ngabebelaan pas sedak coba deui anu katingali ku iting mah asa wawunya asa wawu ting kumaha teh aya sih aduh anu awa tadi teh tapi lalu nama teh wawu sok ngarasa tuh tadi cek nyeting ngomong deui ka si Don nya ade aya nu wawu teh tapi lolobana mah teu warawuh ting kunaon nah asa anehnya padahal urang teh sok anu aneh mah apa kan sok kaditu kadieu loba nu wawuh jeung itu jeung wawuh jeung ieu tapi tadi mah da nempetengan hiji duan wawuh teh nya teu nepi kana 20 teu cek si John ngomong kawas gitu